Bismillahirrahmanirrahim. Mangga lajengkeun deui ngalogat kitab Igna dina channel YouTube Abu Napisah. Walawis tanada sareng lamun nyarande ieu jalma ila syai'in kana perkara kajidarin sapertikeun kana dingding aja amangka nyukupkeun itu istinad huka itu jalma ma'al karohati sarta makruh. Walau tahamala sanajan ngantelkeun ieu jalma alaihi kana itu jidar wakana sareng kabuktosan kalakuan sareng tingkah eta bihaisu lau rupi'a kalawan sakira-kira lamun diangkat naon ma perkara istanada anu nyarande ieu jalma ilaihi kana itu ma lasakoto mangkayak tilabuh ieu jalma liwujudismil kiami karena aya nangaran ngadeg. Wa ingkana sareng lamun kabuktosan ieu jalma eta bihae suyar mau kalawan sakira-kira nyengkatkeun ieu jalma kodamaihi kana dampal sampean duana ieu jalma insya lamun karep ieu jalma wahwa ari ieu jalma eta mustanidun anu nyarande lam yasiha mangka henteu sah itu kiam li anahu karena sanyana ieu jalma eta layu sama henteu dingaranan ieu jalma ko iman ku ngaran ngadeg bal muallikun balik ta'ari jalma eta anu nyarande nafsahu kana dirina ieu jalma. Pain ajaza mangka lamun apes ieu jalma andalika tina itu kiam wasoro sareng jadi ieu jalma eta karokiin tetep sapertikeun jalma anu ruku likibarin karena kolot au goerihi atawa salianti itu kibar wa kopa mangka ngadeg ieu jalma ujuban kalawan wajib kadalika halna nyakitu sapertikeun rokiin likur bihi karena deketna itu roki minal intisobi tina anceg wajada sareng nambahan ieu jalma ujuban kalawan wajib in hinaahu kana dongkona ieu jalma lirukuihi karena rukuna ieu jalma in kodaro lamun kawasa ieu jalma ala ziyadati kana nambahan liyata mayaza karena supaya narima beda naon ruknani dua rukun walau amkana sareng lamun kongang huka ieu jalma naon alqiyamu ngadeg muttaqian halna tatagenan ala syai'in kana perkara awil kiamu atawa ngadeg ala rukbataihi netepan kana tuur dua na ieu jalma lazima mangka misti huka itu jalma naon dalika itu kiam li anahu karena sanyana itu kiam eta mai suruhu anu digampangkeun ku ieu jalma walau ajaza sareng lamun apes ieu jalma an rukuin tina ruku wa sujudin sareng tina sujud duna kiamin bari teu apes tina ngadeg koma mangka ngadeg ieu jalma wujuban kalawan wajib wa fa'ala sareng migawe ieu jalma makana perkara amkana anu kongang ieu amkana anu ngongangkeun ieu jalma hukana itu ma bin hinaihi dina dongkona ieu jalma lahuma pikeun itu ruku sareng sujud bisul bihi ku iga wekasanana ieu jalma bisul bihi ku iga na ieu jalma gitu. Pain ajaza mangka lamun apes ieu jalma pabiruk batihi mangka dongko ku pundukna ieu jalma warosihi sareng kumastaka na ieu jalma. Pain ajaza tuluy lamun apes ieu jalma au ma'a atau mangka isarah ieu jalma wihan deui pain ajaza mangka lamun apes ieu jalma au ma'a mangka isarah ieu jalma ilaihima kana itu ruku sareng sujud
au ajaza atawa apes ieu jalma an kiamin tina ngadeg biluhuki masakotin kusabab keunana kamasakatan sadidatin anu banget itu masakat ko ada mangka diuk bae ieu jalma kae pasahalna kumaha karep ieu jalma. Wabtirosuhu sareng ari diuk ibtirosna ieu jalma eta abdolu leuwih utama min tarobbuihi tibatan silana ieu jalma. Wa ghairihi sareng salianti itu tarobbu li annahu karena sanyana itu ibtiros eta kudu ibadatin calikna ibadah. Wa yukrohu sareng dimakruhkeun naon al ik'a'u ngajogo biko adati sholati dina pirang-pirang diuk dina sholat bi aya jelisa ku secara diuk saha al musolli jalma anu sholat ala wirkaehi netepan kana luhureun biritna ieu jalma birit dua na ieu jalma nasiban bari ngancegkeun rukbataehi kana tuur duana ieu jalma linahi karena aya larangan anil ik'ai tina ngajogo bisolati dina sholat. Rawa ngariwayatkeun hukana itu khobar saha al hakimu hakim wasohaha sareng nyohehkeun itu hakim hukana itu khobar. Wa minal ik'ai sareng eta tetep tina ngajogo naun ari warna masnunun anu disunatkeun itu nao baena sajdataini antara dua sujud wa ingkana sanajan kabuktosan naon al ibtirosu ibtiros eta afdhola leuwih utama minhu tibatan itu nao wa huwa sareng ari itu ibtiros eta aya doa nyimpen ieu jalma atropa asobi irrijlaihi kana pirang-pirang tungtung pirang-pirang ramo sampean dua na ieu jalma waya doa sareng nyimpen ieu jalma aliyataihi kana birit dua na ieu jalma ala akibaehi luhureun keuneng dua na ieu jalma sumayan hani tuluy dongko saha al musolli jalma anu salat qaidan halna anu diuk li ruku'ihi karena rukuna ieu jalma in qadaro lamun kawasa ieu jalma wa aqalluhu sareng ari pangsa eutikna itu ruku eta ayan hania dongko ieu jalma ila antu hadia nepi ka malebahan naon jabahatuhu tarangna ieu jalma makana perkara kuddama rukbataihi anu tetep hareupeun tuur dua na ieu jalma wa akmaluhu sareng ari pangsampurnana itu ruku eta antu hadia kudu malebahan naon jabahatuhu tarangna ieu jalma mahala sujudihi kana tempat sujudna ieu jalma wa ruku'ul qaidi sareng ari rukuna salat jalma anu diuk pinapli dina salat sunat eta kadalika tetep sapertikeun itu antu hadiah jabahatuhu pain ajaza mangka lamun apes ieu jalma anil qu'udi tina diuk idtoja'a mangka nyangigir ieu jalma ala janbihi kana gigir awakna ieu jalma wujuban kalawan wajib li khobari imrona as-sabiki wasuna sareng disunatkeun itu ittija alal aymani kabelah katuhu fa in ajaza tuluy lamun apes ieu jalma anil janbi tina nyangigir istalqo mangka nangkarak ieu jalma ala dohrihi netepan kana tonggongna ieu jalma ropian halna anu nyengkatkeun rosahu kana sirahna ieu jalma biayar pa aku secara ngangkatkeun ieu jalma hu kana itu rosu qolilan halna saeutik bisain ku perkara liyatawajjaha karena supaya nyang hareup ieu jalma ila kiblati ka kiblat biwajhihi kularaina ieu jalwa
biwajhihi ku laraina ieu jalma wa muqaddimi badanihi sareng ku hareup awakna ieu jalma illa ayakuna angin kabuktosan ieu jalma eta fil Ka'bati tetep di jero Ka'bah wahya sareng ari itu Ka'bah eta maskupatun anu disaungan wayar ka'u sareng ruku ieu jalma wayas judu sareng sujud ieu jalma biqadri imkanihi kalawan ukuran kongangna ieu jalma fa in qadaro mangka lamun mampu kawasa saha al musolli jalma anu salat ala ruku kana ruku pakot ngan sakikituna karoro mangka ngabulak balik bae ieu jalma hu kana itu ruku li sujudi pikeun sujud waman sareng ari sabae jalma eta qadaro samangsa kawasa ieu man ala ziyadatin kana nambahan ala akmalir ruku'i kana pangsampurna na ruku ta'ayyanat mangka nangtukeun naon tilka ziyadatu eta nambahan li sujudi pikeun sujud li anal parko karena sanyana bedana bainahuma antara itu ruku sareng sujud eta wajibun anu wajib alal mutamakinin kajalma anu kongang walau ajaza sareng lamun apes ieu jalma anis sujudi tina sujud illa ayas juda angin sujud ieu jalma bimuqaddami ra'sihi ku belah hareup sirahna ieu jalma au sodgihi atawa ku palipisanana ieu jalma wakana sareng kabuktosan ieu jalma bidalika kalawan itu sujud eta akroba leuwih deukeut ilal ardi kana bumi wajaba mangka wajib itu dalik fa in ajaza tuluy lamun apes ieu jalma andalika tina itu ruku au ma'a mangka isarah ieu jalma birosihi kusirahna ieu jalma wasujudu sarang ari sujud eta ahpadu leuwih handap minar ruku'i tibatan ruku fa in ajaza mangka lamun apes ieu jalma pabibasorihi mangka ruku kusocana ieu jalma fa in ajaza mangka lamun apes ieu jalma ajro mangka ngaberjalankeun ieu jalma af'alas sholati kana pirang-pirang pagawean salat bisunaniha sarta sunatna itu salat ala qalbihi dina jero hatena ieu jalma wala i'adata sareng henteu aya ngabalikan deui salat alaihi ka ieu jalma wala taskutu sareng henteu gugur anhu ti ieu jalma naon as-sholatu salat wa aqluhu sareng ari akalna ieu jalma eta sabitun anu tetep liwujudi mana titaklipi karena aya perkara anu digantungan ku taklif walil qadiri sareng eta tetep pikeun jalma anu kawasa alal qiyami kana ngadeg naon anaplu salat sunat qaidan halna diuk sawaun eta sarua bae ar-rawatibu ari pirang-pirang salat rawatib wa ghairuha sareng salianti itu rawatib wama sareng salat tusanu anu disunatkeun pihi dina itu ma naon al jamaatu berjamaah kal idi sapertikeun salat id wama sareng perkara latusanu anu teu disunatkeun itu jamaah pihi dina itu ma wa mudtojian sareng halna anu nyangigir ma'al kudrati sarta kawasa alal qiyami kana ngadeg wa alal qudi sareng kana diuk li hadisil Bukhari karena hadisna Imam Bukhari man ari sahabai jalma eta salat samang-samangsa salat ieu man ko iman halna anu ngadeg bahwa mangka ari itu man eta abdolu leuwih utama
Waman sareng ari saha bae jalma eta sholat samangsa-mangsa sholat ieu man qaidan halna diuk palahu mangka eta tetepikeun itu man nisfu ajril qaimi ari satengah ganjaranana jalma anu bari diuk. Waman sareng ari saha bae jalma eta sholat samangsa-mangsa sholat ieu man na iman halna bari sare aya mutojian tegesna bari nyaginggir palahu mangka eta tetepikeun itu man nisfu ajril qaidi ari satengah ganjaran jalma anu diuk. Wayal zamu sareng mistihu ka itu man naon ayak muda diuk ieu man liruku pikeun ruku wasujudi sareng pikeun sujud. Fa inistalqo mangka lamun nangkarak ieu jalma ma'a imkanil idtijai sarta kongang kana nyangigir lam tasiha mangka henteu sah naon salatuhu salatna ieu jalma. Wa mahalu nuksoni ajril qaidi sareng ari tempatna kurangna ganjaran jalma anu diuk wal mutoji sareng anu nyangigir eta indal kudroti tetep dina nalika kawasa wa ila sareng lamun henteu indal kudroti lam yankus mangka henteu kurang min ajrihima tina ganjaranana itu qaid sareng mutoji naon sayun perkara wasalisu wallahu a'lam bissawab.